Pamudi viral ribun anu nyadak judul Sultan PS Everybody. Siap? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Malin kumpul ke neta panggung lumayan yang penerak. Siap mak, kumalin dikumpulkan ya panggung tapi bari ngoprek HP-nya. Cik atuh jang, HP teh tundun heula. Malin HP terus. Nya mak tinggal mak hari ningali IG jeung YouTube artis meningkat loba duit mak. HP ge meningkat puluhan juta, lauk gabus ge ratusan juta, aya daging ge kat wahyu mak. Anu sakereutna 5 juta mak, eta rasa dagingna jiga naonnya mak? Wah ieu, eta HP kat nepi ka 60 tahun won tugu ha. Heueuh atuh, Malin, ku emak didoakeun maneh sing jadi jelema. Beunghar maksud teh, tapi unggal poe kul kitu we gawe teh. Tuh tingali budak tetangga geus jadi PNS. Geus atuh Malin, ayeuna mah maneh nyaba heula, mending ge nyaba ka ditu daripada ayeuna usaha di lembur mah. Atuh nyaba oneh teh Malin. Atuh sahenteuna ari nyaba mah maneh balik ke lebaran teh ketingali bagja Malin. Nya sanajan di kota mah sarua ripuh, tapi da nu penting mah rating maneh naik di masyarakat Malin. Kasebutna teh alus usaha. Iraha atuh mak bisa ngagulkeun maneh ka balad-balad mak. Dipikir-pikir mah asa kesempatan mak jang nyomongkeun maneh teh Malin. Lah si emak so angger kan milikna atuh meureunnan mak kega geus milikna mah Malin disebutna jadi Malin alus usaha ku tatangga ge. I need a lover that can insane, pull me from hell, bring me back again. Play me the classics, so damn romantic. Give me my all when I don't even have it. I always dreamed of a stolen face, someone that feels like a holiday. Now I'm in pieces,
barely be living, starting to think that I've lost all feeling. By DJ Opus Remix. Neng Nejuko-chan, siang-siang kia neng Nejuko-chan, beli kapoe engke baring juga kewe. Amalin, kena adik badi Melari, pemilik rinduku yang membuatku tidak bisa tidur semalaman. Neng Nezuko-chan, siapa gerangan pemilik rindu itu? Izinkan aku menjadi seseorang yang kau maksud itu, Nezuko-chan. Amalin macam itu. Jadi malu. Neng Nezuko-chan, pokoknya nama Neng Nezuko tekengin keluar siang-siangnya. Nah, Amalin pakai gitu. Tadi kan beri banyak. Soalnya Nezuko-chan sok aneh we aya bintang keluar di siang hari. Amat begitu. Habis apa yang ngajak-ngajak piteng isin gitu. Dia beda naras kira lebih resep lebih apa? Resep anggur. Anggur. Dan juga malah lebih resep apa? Karena juga malah lebih resep diapelin daripada dianggurin mah. Nezuko-chan siap kepegeningan di memesyar martabak. Mak, kadia mak. Nezuko-chan kadia mak. Iya neng Nezuko, iya emak, mak abi bogoh kan neng Nezuko. Mudah-mudahan emak ngarestuan karena rasa bogoh abi kan neng Nezuko. Aduh, pada kieu malin, ente geulis teuing yujang maneh. Nya ari daekeun mah jeung kolotna satujueun. Mama, oke wae. Tuh, mak tinggal neng Nezuko jadi atah. Oh iya. Naonan ieu? Sok asmara lucit ieu budak bolon. Bapak, kenalkeun. Ieu Amalin namina. Bapak, iya abi malin. Kami bapak ngarestuan di bogoh ke putri bapak. Naonan ieu? Yang naron. Harga outfit ujang ieu sabaraha? Acuk rebig pak ieu mah. Acuk partai. Tak aya hargaan panginten. Nah, makana lamun ujang hoyong kaneng Nezuko, ujang minimal teu aya acung partai-partai model kieu. Status ujang di masyarakat oge kudu alus usaha kasembatna. Mun kieu mah maaf moal dipasihkeun cinta mah buntu. Nu penting iman jeung maneh beunghar. Kadenge heuh syukur. Ayo neng. Lama, sungguh ku lama saat diriku dihina miskin harta. Dekat denganmu, demi cinta aku rela, demi cintaku terima, walaupun aku dihina.
tapi aku masih cinta. Amin. Ini kaki tuh, ini hati, mak udah. Keun we mak ari kieu carana mah malin erek nyapa kumaha nu ditahuma moal balik memeh beunghar pokona mah ek jadi beunghar sadesa ieu ek jadi alus usaha di masyarakat malin ek mangkat ayeuna keneh mak ningalikeun mak pokona mah dina KTP status usahana malin si alus usaha pokona mah Ingat malin, pokoknya mah umat didoakan, jeung lain didoakan hunggul, ek diselebkeun dina WA, dina Facebook, Instagram, oke Twitter, tingali komenanana. Doa emak selalu dibarengi status WA. Assalamualaikum, merdeka, merdeka sekali. Pemilu lain pemilihan Om Bucidrek, Om Budayut, tukang minum gesang batir. Aduh, tapi oke ya, aplosok. Pemandangannya lumayan bagus untuk sebuah kampung terpencil. Saya sebagai anggota dewan cukup menikmati perjalanan. Tapi tujuan saya ke sini bukan hanya untuk kampanye, tapi ada unsur lain. Ajudan. Nya siapa? Ya, tolong catatkan. Tingali, kita tempatnya halusnya. Iya kita engke wanggusur kabeh masyarakat, kabeh imah warga pokoknya nama dibabat. Soalnya pabrik semen jeung pabrik gulali iya ek dibangun di dia. Geus cocok mun di dia mah pokoknya mah. Bae ke nawar lah gampang pokoknya mah. Pejakeun we ek digantian gitu. Lamun aya nu teu mere langsung we dikriminalisasi. Siap? Siapa? Mih lancar. Ajudan? Siapa? Iya teh saya perlu ketemu jeung lurah. Panginten tidak kanggo ngamediasi. Tuh kaya anjeunna ge jigana can serangeun aya rencana kami nyieun pabrik semen jeung pabrik gulali di dieu. Ieu mah kedah ditepungan heula. Soalnya berenjingan nama artos suap siap itunya mangga tugan biasa nama di lembur masuk ayah nu gelisan lumayan lah ya kami jomblo hargi jomblo kena ya tuh banyak tugan jodona. Siapa? Selamat pagi Pak Dewan. Cok calik kumaha aya naon ieu teh? Tah iya teh bade seberma kieu nya Pak. Tah iya teh bade masihkeun artos suap ke parula imah langsungnya ada bima terus istilahnya artos suap tangkan rencana ngagusur imah-imah warga teh tiasa lancar jaya tanpa bufling warga makan we sina eksodus lah kata tak lemur sejen. Oh siap mana artosna Pak? Oh telak kedap cai acan neng ngejuko iya pengnyenakin cai yang padewan tumbuhan. Mangga dilaleueut bapak-bapak. Iya teh manis. Tapi jika teh manis kene neng ngejuk. Waduh. Saha ieu Pak Lurah? Ini asar dah hurung ieu wanita. Pasti atuh. Ieu budak kami ye.
entos we kieu atuh ye, daripada suap na ku abi salitnya mending ku abi ditaekeun 4 kali lipat. Tapi neng Neju kok ayeuna keneh kudu tunangan jeung abi. Kumaha palulah. Pokona mah ieu mobil nu dianggo ge langsung we dicanak sanggup palulah. Tapi engke langsung di dieu ngenongnya. Tah. Abi hese euy. Tapi intina mah kieu. Neng Neju jeung abi langsung tunangan ayeuna keneh kumaha? Siap atuh Padewan. Padewan mah siap atuh gaskeun Padewan. Mah beunghar ieu Tin. Langsung ditampa saya oge. Aim bapak, aim. Abi mah hoyong nage ka Amalin. Sang pemilik rindu, sang peneman mimpi di setiap malam-malamku. Pokoknya nama Alim ka sasaha, alian ka Amalin. Alah, Malin. Geus we ieu anu geus pupuh Stepana ye. Oh gitu pak. Nama Aim, abit Aim. Aim pisan. Tapi aing ngadaku kitu mah nyalamun beunghar mah ewe ketang nangge pasrah samaran ieu takdirna. Boy, you know you wanna put a ring on my finger. Put it on and make him wanna marry me. Put it on and make him wanna marry me. Put it on and make him wanna marry me. Put it on and make him wanna marry me. Put it on and make him wanna marry me. Put it on and make him wanna marry me. Put it on and make him wanna marry me. Shells for a living and berry gon' smell blood trail every minute road wave and you niggas no fair when I hit him every time I see it big I don't hesitate to kill him ain't nobody give a fuck about a rule either get diplomas or a tool I'm a cool my youngest no boo when I was playing this cage you fuckers fucking gang affiliated with nothing but my name man I don't give a fuck about a motherfucking hoe I'ma pull up with that stick it hit your motherfucking road man I don't Stop hentikan. Naonan ieu Pak ieu abi geus beunghar ayeuna mah naon nu ek dijual kopiah ieu kopiah sabaraha juta eta 100 juta wow murah banget tah 100 juta ayeuna keneh sok ka dieu naon deui meja sabaraha hargana tah 50 juta murah banget sok naon deui neng hoyong naon sok mana Shopee Payna ku awang transfer opta 30 juta jang jajan seblak. Aduh Amalin atur nuhun ieu Shopee Payna terus ditransfer 30 juta ini bahagia ok ayeuna mangke tinggal nga-WA Amalin hoyong di up palihan mana ku neng Neju ka di inpun dina WA. Aduh, Malin ganteng aya nama geuning, jang teh. Heula ieu ting balik naon maksud Malin? Maneh naon maksud Dewan? Kela main tarik tunangan-tunangan wae nya basta ka urang deui. Ya Allah etik pisan salah kita. Etika cenah. Maneh boga saldo sakumaha? Kat sombong gitu ngomong. Yo tinggal saldo kami 50 miliar mahi jang hirup cineng mah tepikeun ka olot meureun. Alah 50 miliar yo moal loba omong tah 500 miliar saldo mahi keur jajan CRT jajan channel geus jadi danau channel kampung ieu. Padewan kusabab kaayaana beunghar keneh Malin jadi bapak teh lebih milih Malin terusnya tong marah duit suap mah eta mah tetep ditanpa soalna beda urusan. Aduh kok gitu ya Pak, aduh pusing saya. Coba FBI open up! FBI open up! Angkat tangan. Kami di sini mau menangkap saudara Malin, Padewan,
sama Bapak Lurah. Anjeunna ngalanggar hukum malin sebagai afiliator binomo saudarana Indra Ken jeung Doni Salmanan. Pak Dewan, Anda melakukan suap kepada Pak Lurah dan Pak Lurah menerima suap dari Bapak Dewan. Anda melanggar hukum. Banyak melanda Pak Kades karena pembagian uang bensin. Banyak warga yang protes. Stres, perangkat desa pun banyak stres karena pembagian uang bensin. Banyak warga yang Astagfirullahaladzim malin, ternyangka maneh jadi penjahat, ternyangka kesang emak jadi daging atah, kesang emak jadi daging hina kieu. Pokona mah ku emak dikutuk malin jadi batu. Bapak Dewan ge dikutuk jadi batu. Ari emak main kutak-kutuk wae. Atuh kumaha geus jadi batu mah taruh di penjara na. Mah yang di penjara sabab ngelengitkeun pelaku kejahatan. Kela tuh kela ong balikan deui. Tuh jadi dikutukna. Tidak. Saya juga yang sedih ningali Bapak di penjara, Bang Malin di penjara. Aduh, ini kan sedih. Cari lok cilok. Atos di Bandungan eta carita amang mah selaku tukang cilok ek nyarita we da nya. Ku zaman ayeuna lalaki teh pada hayang jadi aa alus usaha sangkan babari ditampak kumitoha oge gaya nu geus nyeret kana raraga. Teu salah sih jadi beunghar asal sing sae jalana ulah jadi malin anu jadi afiliator wau murah banget ulah oge jadi padewan anu beungharna karena korupsi geus beunghar ge anger korupsi ulah jadi bapak si uhti anu nganilai nanaon teh tina materi aya duit rengkuh teu aya duit mah acuh. Jadi ulah oge jadi si emak nu ucapan seukeut aron celetak celetuk coba emak teh rada temperamen geuning nya ulah oge jadi si uhti nu jadi istri anu teu bisa ngutarakeun kahayangna. Pokona mah UU TPKS teh dirancang sebagai mendukung para kaum wanita. Pokona masing semangatnya para kaum wanita dalam mengutarakan pendapatnya. Atau udah bingungnya itu kusabab saya meser amang bade membagi uang wayu mah amang sanes jadi afiliator tapi amang sebenarnya anu nyaan beunghar tina cerita ieu. Wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.